Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Alifia Utami ti kelas 10 MIPA 2. Di dieu abdi bade nyaritakeun tentang dongeng Sunda sakadang careuh. Di hiji balong aya entok keur neangan hakaneun. Upama aya nu ngacopok gancang diburu, biasana lauk naon wae upama diudag ku entok sok benang. Sabab sakadang entok upama ngudag lauk kan ngungkul di beungeut cai tapi di jero cai ge bari teu bisa. Kusabab di balong eta loba laukna mokaha we poe eta entok bebeunanganana loba. Cape neangan hakaneun entok teh mandi tuluy nyalikik bulu-buluna nu kusut dibeberes ku pamatukna nu jebar nepi ka lemes. Malah di harita mah sanggeus mandi teh tuluy nunutan dina nusa di tengah balong. Rada lila nunutanana nepi ka karasaan beuteungna geus lapeur deui. Kacaritakeun di sisi balong di nu bala aya careuh ngintip saenyana ti barang entok datang ka balong eta ge careuh teh geus aya ngan teu aya kasempatan ngarontak da nu rek dirontok na di tengah balong wae. Geus lila careuh neangan akal supaya bisa newak entok ngan teu manggih. Waktu entok ngojay deui careuh ngateuyeub ka sisi balong tuluy nyumput di nu bala. Ceuk pikir careuh upama entok ngojay ka deukeut tempat panyumputan nu kumanehna rek dirontok. Kajeun teuing cenah dikejebur kana balong oge ngan nyaeta entok teh kawas nu nyaho aya bahaya teu daekeun ngadeuketan ngan paeh. Mokaha we poe eta careuh balik di imahna mawa oleh-oleh daging entok pungkil pisan. Anak-anakna aratoheun dahar bareng bala kecrakan. Sakitu wae dongeng sakadang careuh ti abdi. Punten bilih aya kalepatan kusabab kalepatan mah milik abdi sareng kaleuwihan mah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.